Kasauran Syekh Izzuddin bin Abdissalam, idza mata syakhsun, di mana-mana aya hiji jalma maot, wa alaihi dainun, heg boga hutang, hartina eta jalma teh maotna ninggalkeun hutang. Ku keluargana, ku ahli warisna eta hutangna teu dibayar. Ta'ada bisa babihi, anu ngahaja-haja sabab boga hutang nepikeun ka samaotna teh. Ti mimiti keur hirupna keneh manehanana geus niat moal mayar hutang. Padahal harita kungsi boga tapi teu dibayarkeun dan niat moal mayar. Au bimal polihi, atawa kusabab ngengke-ngengke kana mayar. Keur boga ge teu dibayarkeun engke jeung engke we. Wayahna ukhidha min hasanatihi fil akhirati. Pirang-pirang kahadean ieu si jalma anu boga hutang bakal dicokot engke di akhirat. Bimikdari ma zolama minhu, kalawan ukuran pangzolimna alias hutang anu teu dibayarkeunana. Kahadeanana bakal dicokot. Tuluy dibikeun ka jalma anu dihutangan. Fa in faniyat hasanatuhu, lamun geus beak pirang-pirang kahadeanana, turihat alaihi min sayyiatil mazlumina, mangka bakal dialungkeun, bakal dibikeun ka eta jalma nu ngahutang pirang-pirang kagorengan alias dosa-dosa jalma anu dihutangan. Dosa-dosa jalma anu dihutangan bakal dicokot. Tuluy dibikeun ka saha? Ka jalma anu ngahutang anu teu mayar teh. Summa ulqiya pinar, tuluy eta jalma anu ngahutang anu teu mayar teh bakal dialungkeun dina jero neraka. Tapi wa illam yata'adda, lamun teu ngahaja-haja ieu si jalma bisa babihi ku sabab boga hutang nepikeun ka samaotna, wala bimal polihi jeung henteu ku sabab ngengke-ngengke jang mayar hutang. Ieu mah boga hutang nepikeun ka maot teh ku sabab teu boga we jang mayarna. Lain embung mayar, lain ngengke-ngengke mayar, teu boga we ieu mah. Maka anger wayahna ukhidat hasanatuhu fil akhirati. Engke di akhirat pirang-pirang kahadean eta si jalma bakal dicokot, dibikeun kahadeanana ka jalma anu dihutangan. Kama tukhadu amwaluhu fi dunya, sakumayen tadi cokot dijabel harta bendana di dunia ku sabab teu mayar hutang. Lamun aya keneh mah harta bendana. Hatta layam qolahu syai'un, dicokot sehingga henteu nyesa saeutik-eutik acan. Ngan tipe jalma nu boga hutang anu kadua ieu mah wala yukhadhu sawabu imanihi. Pahala kaimananana moal dicokot. Kamalatu khodu, sakumayen tah henteu dicokot, henteu dijabel fi dunya, di dunia keneh naon siabu badanihi, pakaian anu napel dina badana ieu si jalma. Salajengna fa in faniyat hasanatuhu, lamun manggeus beak pirang-pirang kahadeanana ieu si jalma nu boga hutang samaotna, tipe nu kadua geus beak kahadeanana, lam yutroh alaihi min sayyiati khosmihi, pirang-pirang kagorengan musuhna alias pirang-pirang kagorengan jalma anu dihutangan moal dibikeun ka jalma nu ngahutang eta. Da cek tadi ieu mah teu mayar sote lain niat teu mayar, lain ngengke-ngengke da teu boga teh aing geus kudu dikumahakeun. Jadi kesimpulanana, lamun masih jalma boga hutang nepikeun ka samaotna, heg hutang eta eueuh anu nanggung jawab, heg boga hutangna teh ku sabab ngahaja-haja, hartina ti keur hirupna keneh eta si jalma teh geus niat moal mayar, atawa ku sabab ngengke-ngengke jang mayar hutang, baheula keur boga kalah ka henteu mayar, anu antukna kumaha kaburu teu boga, terus kaburu maot nepikeun ka teu kabayar. Wayahna engke di akhirat pirang-pirang kahadeanana bakal dicokot, dibikeun ka jalma anu dihutangan. Mun geus eueuh kahadeanana, wayahna pirang-pirang kagorengan jalma anu dihutangan bakal dicokot, dibikeun ka manehanana anu ngahutang anu teu mayar teh. Tuluy eta jalma nu ngahutang bakal dialungkeun dina neraka. Tapi lamun boga hutangna henteu ngahaja-haja, tur henteu ngengke-ngengke jang mayar hutang, ieu mah teu mayar teh ku sabab teu boga we. Wayahna angger engke di akhirat pirang-pirang kahadeanana bakal dicokot, dibikeun ka jalma anu dihutangan.
kecuali pahala keimanan eta mah moal dicokot. Salajengna tipe nu kadua ieu mah pirang-pirang kagorengan jalma anu dihutangan, jalma anu didolimna moal dicokot dibikeun ka manehanana. Wallahu a'lam bishawab.